Warga Desa Pojok Cirende, RT Hiji, RW 10, Kecamatan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, kaget ku kapanggihna mayit lalaki umurna kira-kira 25 tahun. Mayitna kapanggih ku warga di wewengkon kebon jero ngagoler sarta langsung dilaporkan ke polisi. Basa ditepungan di Mapores Cimahi, Kapolres Cimahi AKBP Trihartanto negaskeun kapanggihna korban di kebon wewengkon Cirende. Korban kapanggih telanjang dada jeung make jeans biru. Tina identifikasi anu dilakukeun ku pihakna, kapanggih barang bukti mangrupa pakarang seukeut, jaket ojek online, jeung barang-barang sejenna. Korban nu kapanggih make calana pondok, miboga sababaraha tatu dina sirah jeung awakna. Sanajan kitu, pikeun milari panyabab maotna, polisi masih ngantosan hasil tim forensik. Tri ngajentrekeun yen tim investigasi parantos ngaidentifikasi data korban sareng nyocokeun karakteristik sareng kulawarga korban. Kanyahoan yen korban berinisial IP warga desa Awiligar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Bahwa pada pagi hari tadi kami dari Polres Cimahi mendapatkan laporan dari warga adanya penemuan seorang laki-laki yang sudah dalam keadaan meninggal dunia itu di sebuah kebun yang beralamat di Jalan Cirende, Cimahi. Di mana setelah kita melakukan olah TKP, korban itu secara kasat mata kita melihat bahwa korban itu menggunakan celana pendek, kemudian ditemui beberapa luka, baik itu dari kepala maupun di badan. Namun tentu saja untuk penyebab kematian kita masih menunggu hasil dari tim forensik. Antar istri ke warung, saya mau buang air besar ke bawah, pas lihat ya di bawah rumput ada orang yang Nepi ka ayeuna, polisi can bisa nyindekeun sabab-musabab mautna korban lantaran tim penyidik masih keneh ngalungtik jeung nungguan hasil tim forensik. Sakitu wae warta anu bisa simkuring sanggakeun sareng rerencangan abdi wilujeng tepangkeun dina warta anu leuwih dongkap. Hatur nuhun. Salam Seas News.